Beki, oh mobil Hasil YouTube, A-nya. guys. Ini hasil YouTube nih. Sweet, Hasil YouTube konten TV. konten TV. Asore panjawangkeun geus lila kuring hirup teh nyorangan tapi tak ningali nu rerendengan. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi, sekarang saya ada di KBB. KBB itu berarti Kabupaten Bandung Barat. Nah, kita mau bertemu dengan rekan sama seniman juga, YouTuber juga, dan katanya lagi bikin syuting penggarapan film juga. Nah, saya kesini tujuannya mau silaturahmi dan mau bantu-bantu sedikit lah, sharing ya, sharing, karena kita sama teman harus saling membantu walaupun konten kita sama. Pokoknya ya bakalan seru nanti di lokasi ya. Kita akan intip kegiatan syuting penggarapan film tersebut. Entah judulnya apa saya kurang tahu, belum dikasih tahu. Makanya saya penasaran banget nih. Mau nyusurin langsung ke daerah Parongpong, Lembang berarti ya. Nah, kebetulan saya lewat KBB, lewat jalur apa ini? Bisa ya. Ini sebelah kanan saya itu kantor Bupati Bandung Barat. Jadi posisinya ini jalannya nanjak. Nanjaknya panjang banget. Sepanjang jalan kereta. Jalur Cisarua, Lembang, Kemar berarti ya. Pokoknya ikutin terus, pantau terus kegiatan saya hari ini. Oke, go! Hayang dahar masaku sorangan, asup angin eueuh anu mencetan, hirup balik deui ka pujangan. Sebelah kanan lewat klinik ya. Jadi kita mau hampir menyampe nih. Si jalan sih mana? Paling dah ada. Mana iya orang kayak lurus sih, ayah kemana ya? Kiri dari dina itu mah kiri. Titik lokasi mana ya? Dikit lagi nyampe guys. Sebelah kanan bang, tinggal lihat bang. Parongpong. Aduh, kita orang gila, kota di bajuan kita, nu kitu, bajuan. Barusan ada orang gila, mode GJ. Oh iya. Nah. Oke, nyampe. Oh, mogok sih bebel teh ngan. Kita tanya dulu. Oh iya, maju. Kita nggak jadi ke parkir. Tukang parkir udah terus-terusan padahal mau jadi parkir. Itu yang nungguin itu. Titik lokasi mah. Ya. Di kan? Dia kan ke kanan kan? Berarti bohong ya lokasi ya. Oke, bosku YouTuber yang masih nonton, pokoknya ikutin terus. Nanti kita lanjut lagi di titik lokasi ya, di lokasi syuting. Aduh, gehel. Aduh kemana ayana? Asore
panjawangkeun Muncak maunda perawan di ketawan Lagu naon itu, Bang? duka mana Bang, lagu naon eta teh? di mana rasa senang ketak panggilan Dia di deh. Ladi tuh Lagu naon nu teh? sore Lagu naon nu ieu? lagu tong eret lain Ah, Geus lila kuring hirup teh nyorangan tapi tak iya si Mang Acong mah tara balik wae Iya, manya geus peuting ge can kapanggih wae alamat teh kumaha Mang Sep ieu? Nyangan alamat naon tadi teh poho deui tah aing. Aya naon deui itu. Oke, bosku YouTuber jadi iya geus malam kieu can kapanggih keneh alamat lokasi. Lokasi syuting. Oh ya 45 jam itu. Pokoknya mah serot pisan. Iya. Oke, mungkin kita ikutin terus sampai mana si Mang Acong berhenti. Kita langsung marahin ya. Oke. aman cuma ini rada Aduh, ini mah ke Kota Baru atau Mang Sep. Tadi kan kita di Lembang. Cenah di Lembang, sayang. Aduh, sekarang ini malah ke Kota Baru. Oh, ini teh sebetulnya mau kemana ini si Acong ini harus ditindaklanjuti ini mah nih. Kalau bisa, ini si Acong harus diperosotin celananya ini mah. Eksekusi. Ini Kota Baru, guys. Kita informasikan juga buat kalian nih. Tuh. Iya, maskot pelarang ini Kota Baru, kota baru. Memang baru kotanya, Kota Baru. Cuman udah berjalan ini hampir 10 tahun ya. Ada ya? Kota Baru. Kita ikutin terus nih mobil si Acong kemana kira-kira nih. Oh, ke sini. Wah, mobil antik, coy. Kemana nih? Oh, ternyata ke sini. Apa ini namanya? KFC ya? KFC. Waduh. Sini kita deketin. Bukan. Zaman boga pamajikan. Nah gitu guys. Wah gitu. Acan. Urusanna ieu kumaha ieu? Tadi teh kan telepon teh titah ka Lembang. Nah, ka Lembang. Sementara ieu mah apa atuh Kota Baru mah geus kudu ngomongkeun Lembang. Tapi ka Lembang heula kan bieu. Ka Lembang. Oh iya mah pan bisi geus heubeul teh ka Lembang. Jadi orang kan Lembang teh dingin sesejuk hati atuh aya maneh. Waduh, dingin-dingin kumaha nyanger we. Capek. Ya iya jelema nu teu naon narimakeun naon kanya ati Allah teh. Ente mah teu baheula mah kolot baheula leumpang nya ka Lembang eta. Ayeuna Urang mah lain kolot baheula, tapi kolonel anjir. naon? Kolot cedemenel. Aing eta mah atuh teh. Yakul teh. Yakul. Heeh, sargot beak. Langsung disuruput gitu. Ieu mah bisa dipeulaan. Pan urang minuman Sprite. Minuman Fanta. Yakul. Dipeulaan ku sorangan. Leutik urang daripada dihina ku batu sok sakit hati teh. Tapi tong berkecil hati leutik oge bermanfaatna gede pisan. Yakul eta. Insyaallah. Anak tetangga Naon? nuang Yakul langsung Gering. lain atuh geceng. Anjing emang ieu teh eta irek teh. Kana lagi aduh aing mah bener katipu Mang euy. Tapi urang Jadi kumaha jelas. Karena kan di Lembang eueuh saha. Heeh. Kita urang tanya mereka si Kang Jack Denny. Kang Jack Denny teh Ternyata Jack Denny teh artis TikTok, Bro. Anu ieu teh ya. Kumaha?
gitu ya. Heeh. Cing bener sukuna atuh. Ieu teh urang teh pan ditonton teh ku subscriber salam dunya. Oh gitu. Bakat anjing pantes nyahoan atuh. Urang mah. Oh jadi udah ketemu jeung si Kang Jack. Ternyata syutingnya beres. Kan kan durasina ukur 15 menit jadi sakedeung syutingna oge. Oh, pin on. Nah, keur ngubaran ente jauh-jauh di Banjaran. Heeh. Kayaknya orang bakal neraktir KFC. Kusaha ditraktir. Dahar. Dahar atuh. Aslina ieu mah. Kusaha ditraktir lah. Anak sultan. Aduh. Kiraku teh. KFC wae teh bayar. Oh, Kiraku. kela. Ngomong-ngomong mah acung poena asa penting ayeuna asa kasep euy. Tong euy aing mah puji kita teh anjing sok mawat sok. Lain eta mah tetangga tuh. Peda pengaruh kaos atuh kumaha? Henteu yeuh kaos lain endos. Oh lain PT endos. Urang peda urang kieu mungkul. Urang teh mesti butuh kaos endosan, butuh kaos endosan. Butuh kaos-kaos distro. Heeh. Tinggal wargi-wargi ya usaha anu aya di Glodok itu Kakao Ciu TV, Godok Sunda sarua keneh sok. Glodok Sunda. Heeh. Mampir ka teka ieu ka kolenya shop aya di Lazada tak klik. Kela kolenya shop teh asa minang ngadenge euy. Eta mah dangdut. Heuh grup dangdut. Grup dangdut urang. Nu bukan teh mah ngacong. Urang teh kolenya teh. Ngomong atuh. Aya nanyeun deui online shop nya eta baju. Baju hungkul. Baju distro tah mah kieu Grand Like. Kabeneran atuh. Isuk pake teh dewek teh ka Garut dek nyaba yeuh. Sugan era nginang dek meuli. Aing mah lagi dagang ranginang, saya teh dagang baju renang. Baju distro nu kaya. Distro. Oh nu karang ieu. Nah, Suna bisa nyeun ka urang. Aya. Aya Tinggal pesen. Pesen, kayak dikirim ke Ronggoni. Aduh. Atunya geus ya teh mah pesen. Online jadi aya kolenya shop tah. Paingan Di euy. Lazada. Lain wargi paingan hampir karena 5 bulan teu panggih. Ayeuna beki mobil Hasil YouTube, anyar. guys. Ini hasil YouTube nih. Hasil YouTube konten TV. Konten TV. Ngan pedah naon teu can dipake label unggul. Can. Ini beneran real hasil YouTube. Iya hasil YouTube, hasil kerja keras di nol. Ti nol. Akhirnya menang mobil Swift, Suzuki Swift walaupun urut tapi teu urut-urut teh. Nya tapi kan eta hasil YouTube. Tapi kan emang kun urut-urut teh payu jalan urut. Ayeuna mah justru randa semakin di depan. Makanya sih jadi duda ayeuna ngan ngaret teu payu. Rana loba. Rona. Rana loba tapi teu payu keneh. Kala urang ngaguar saeutik masalah YouTube. Jadi kaubaran padahal ada kamak urang teh euy. Sabetulna mah. Jeung urang mah atuh. Ieu Salah tapi geus panggil mah jeung urang mah urang mah awur-awuran atuh. Gehel. Dia teh jadi hasil YouTube. Hasil YouTube. Gajian bulan kamari cenah ngadenge ceuk si naon teh ceuk si Obet sa. Cepet. Kagaji karena 18 juta setengah bener. Iya atuh. Hasil YouTube teh. Hasil YouTube konten TV eta, Bro. Aing euy jadi matakna anu baru channel tong putus asa terus berkarya. Oh, tah eta bener. Bere non teh bere kesemangat. Oh, semangat terus ulah putus asa naon subscriber rasa jabanan inti nama berkarya konsisten. Tuh tingali. Presiden nelpon tah. Oh iya. Keur ngeplog ge anu nelepon tingali. Nelpon tah. Angkat heula. Eueuh. Pamajikan nanya pamajikan kita balik. Nya ya itu berarti balik aing mah. Nah gitu guys, pokoknya mah semangat terus. Hasilnya tah terus dia siap. Heeh. Sweep. Kakak Ucil oke. Hasilnya tah juara. Jadi bener. Jadi kita harus jadi YouTuber berarti ya? YouTuber atuh. Harus jadi YouTuber. Kerja keras, Bro. Jangan takut. Pengacara nelpon tah. Ayo selama nu Pamajikan, cicing mie keur ngevlog lah tuh. Aduh warga dek ngamak jadi tulus. Jadi urang teh nanti tujuan KKFC teh dek dahar. Dahar kan karena kan kakak biar ka Lembang teh mereka nraktir aya kan di Lembang teh ieu naon teh tadi teh naon teh colenak terus bakar ketan berhubung waktuna memang teu nyekupan. Terus orang ubaran we ku KFC lah. Tapi program itu jadi kenapa nelpon teh yang panggil teh yang non merek program cenah. Jelas atuh eta mah program urang mah tara pernah gagal, Bro. Bere bocoran heula tuh program naon ieu nu digarap ayeuna ya. Enak program urang teh yang teh rek nyieun ngabudidayakeun anjing edan. Asia naon atuh. Apa tadi kitu tujuan teh? Program urang mah intinya mah hayu berkarya we, tidak ada program yang non signifikan intinya mah hayu urang babarengan. Kita konsep bareng gitu. Konten bareng ya. Konsep bareng lain konten. Program Ayo naon saya teh mau ieu. cing atupan yang ieu teh apa teh nu mun ieu nyaba sok disuguhan. Naon eta? Naon disebut teh wajib. Atuh cililin atuh eta mah. Wajib emang cililin wae. Di mana tuh? Sapri. Oh deui atuh. Geus ah tong coblak wae. Naon atuh ieu? Aing busungu teh candaan isu-isu we. Urang enak ka KFC heula, RT pesen heula, eta kan aya cash ieu.
Kan ieu mah kudu Aya, cash, bro. aya, Cash cash, heula. aya. Kayak kurang ieu. Uing mah duit mah tara kosong. Terus urang mah tara nyekel duit cash. Orang kaya anak sultan mah M-banking, bro. M-banking? M-banking. Aduh, Sok, uing katinggalin atuh nya. Tinggalan. nomor ente ka urang nomor rekening Nomor rekening? kirimkeun ka urang. Teuh. Oke. Euy. Kayak kurang dikirim-kirim di ka batur. Ya mana Kuku tuh ya we. sih kalem digantian. Kudu we promosi nomor telepon. Ya, nah ieu kebetulan urang selama di Kota TV. Urang geus boga asisten, Bro. Ya, Oh, asistensi. asisten urang atuh ngaranna konten TV. Ayo. Tuh, bener. Ah. Tah ieu berarti ciciring YouTuber Ya. anu bener-bener jadi Ente YouTuber. dibayar kurang sabaraha sabulan? Bejakeun. Dibayar 2,5. 2,5, 2,5 juta. 2,5 juta. 2 juta setengah. Gehel. Eta teh sabulan sekali. Sabu. Cek ade aja curiga ya. Kala-kala. Sabulan saya teh sapoe mah aing atuh bangkrut meureun. Pas ngomong sapoe di gaji sapoe teh pincak sukuna. Udah sabulan atuh, meureun pan bagi-bagi lain maneh mungkul gajian teh. Ya saya teh. Kala-kala. Naon? Geus lila kuring hirup teh nyorangan.